Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila fi quraisyin ila fihim rihlatas shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin kaum muslimin, urang kudu poin baik. Ieu alam dunya teh ngahaja ku Allah dijieun. Lain heureuy nyieuna tapi ngahaja. Rek dipihakeun dititipkeun ka manusia. Sina diwangun ku manusia, sina diatur ku manusia, sina ditaruang rezekina ku manusia. Diwangunna ieu alam dunya ku manusia teh parantos ribuan tahun. Diwiwit Adam alaihissalam dugi ka dinten ieu, ti dinten ieu insyaallah dugi ka kiamat nu bakal datang. Moal eureun ieu jagat rek diwangun. Ngan kedah janten catetan dina manah wirek ditingali tina kacamata sense of belonging. Ternyata segala rupa persoalan hidup di alam dunia dikawitan digarap ku urang dugi ka kiwari gaya nu anggeus. Keur iman anu Islam tur kagungan ilmu teu heran sabab alam dunia lain pikeun nganggeuskeun persoalan. Tapi alam dunia mah pikeun ngegawe persoalan. Kusabab itu segala soal hidup di alam dunia lain Allah teu bisa nganggeuskeun da aturanana mah anggeus, tapi manusia ngegawena tara anggeus. Eta teh ciri khas dunia. Kumar kisah itu keadilan jeung keagungan Allah teh derata katingali usadayana terutama nu awam mah teu nempok kana keadilan Allah. Pikeun ngabuktikeun keagungan Allah ngarah karaos tur katingal kusadayana Allah ngadamel alam nu tungtungna disebut akhirat. Ditingali tina kacamata ieu akhirat teh ngandung dua fungsi. Fungsi pertama keur nganggeuskeun persoalan alam dunia nu teu anggeus teh. Nu kadua keur nembongkeun keagungan jeung keadilan Allah. Ngarah keadilan Allah lain unggul karasa tapi katempo ku sadarea engke di akhirat. Kusabab sakitu lamun persoalan alam dunia anggeus atuh naon artina akhirat. Tangtos para hadirin ngaji kok disebutkeun persoalan alam dunia teu anggeus. Malah saliwat mah sidang ngaleungikeun kana jasa manusia sanes. Urang buktoskeun kesini kuring ka anggeus. Cek hukum setiap nu boga hutang wajib bayar. Anu berarti utang nu nganyukeun hak nagih. Pertarosanana nageus mayar jelema nu boga hutang. Parantos. Pertanyaan nu kadua, naha setiap nu boga hutang mayar? Henteu. Teu anggeus kadengaranna. Da loba nu hutangna miliaran teu tungsi mayar. Persoalanana rupa-rupa. Nah kulantaran nasal manehna ketika ngaleungit atawa kaburu paeh. Pandina hukum positif anu geus paeh teu hak dituntut sanes. Aya Pak Ketua Pengadilan. Oke teh di akhirat bakal nuntut ka Allah nu mayar hutang teh nun Gusti kapan Gusti teh adil. Nah abet nyeri wawarehan. Abdi mau boga hutang juta hiji juta dua tapi ka iman lebih dipake mayar hutang. Ari batur sakitu hutangna miliaran beuteung fungsi ditagih jeung teu fungsi mayar. Pasti nuntutna. Cek Allah nu matak kami nyieun pengadilan tertinggi di akhirat nu disebut panto hisab jeung panto mizan ulah leutik ati kabeh jadi anggeuskeun. Dipanggil eta jelema nu teu mayar hutang. Pesising sia diri cek Allah di alam dunia maneh boga pagawean nu teu anggeus. Ayeuna buru-buru anggeuskeun di dieu. Geura bayar hutang maneh. Mun teh majalmina ngajawab nun Gusti kunaon mayarna da di akhirat mah teu gaduh artos.
Cek Allah akhirat lain tempat ngitung duit, tapi akhirat tempat ngitung akibat duit. Pan hukum teker nampung akibat. Semua ndak aya atuh akibat duit ge, namanya dihitung ku Allah. Maneh ladang duit tina meunang ayuk nu teu dibayar teh bisa salat. Ieu ganjaranna. Awas isim kuring lain ngadifikih, da fikih mah tara nyaritakeun ganjaran, nyaritakeun sah jeung teu sah. Maneh ladang duit tina meunang ayuk nu teu dibayar teh bisa zakat, bisa menyantuni fakir miskin, da ieu ganjaranna. Maneh ladang duit nu meunang ayuk teu dibayar teh bisa ka Mekah, da ieu ganjaranna. Numpuk ke ganjaran. Seuri ka jelema teh. Cek Allah wayahna ulah dipibanda ku maneh lantaran maneh boga gawe di alam dunia nu teu alus hutang kan dibayar. Amal soleh maneh bayarkeun ka jelema nu teu kungsi dibayar hutangna. Disebut muflis, boga dividen tapi teu bisa dipibanda sabab kredit jeung debet gede keneh kredit. Da segala amal soleh abdi mah di alam dunia Gusti hirup pinuh ku salah malah mata hutang teu dibayar ge salah ngungkul berat abdi ngabantu dosa. Lamun teu boga amal soleh dosa nu aya dina pundak maneh kurang loba ku kami ditambahkeun tina dosana jelema nu teu dibayar hutang ku maneh. Blok teu nang kolok dosa ti ditu dieu. Eta si horeng mata ku agama ditah bayar hutang teh bisi loba teh nanggeuskeun di akhirat. Hiji kan. Dua, cek hukum saha nu salah wajib dihukum. Penjara bagianana. Pertanyaanana, nah parantos dihukum nu salah geus. Pertanyaan nu kadua, nah unggal nu salah dihukum henteu. Da loba nu salahna gede teu kahukum. Persoalanana aya kalana teu kapanggih kasalahanana. Atawa manehna ngacang ka luar negeri nu ekstradisi hukum sareng urang. Seueur nu salah gede teu kahukum. Kaangeus teh. Tanu dihukum teh jaga bakal nuntut di payunan Allah. Kapan Gusti adil na ambet dari wawarehan abdi mamaling hayam teu dikamulan malen aing batur. Jahatna gede teh hukum jeung Allah ulah leutik ati nu matak aya pengadilan kami ge. Dipanggil ka jelema nu salah teh hukum teh. Maneh di alam dunia boga persoalan jeung boga gawe nu teu anggeus. Samistina maneh dihukum di alam dunia tapi teu kahukum lantaran maneh licik. Ayeuna anggeuskeun eta pagawean da kami ingin penjara teh lain di dunia unggul di akhirat ini pek dina cicing dina penjara kami pilih dek well dek jahanam dek sakor sekarang geus dihukum. Tilu, setiap budak nu lahir ke alam dunia dipikanya dipika cinta ku indung bapana, dibuai dibelai dikasihi disayangi diciuman daya usum bakating punya. Pertanyaan nah sakabeh budak dibuai dibelai dikasih disayangi diciumi ku orang tuana henteu. Da seueur murang kali nu teu kungsi meunang kanyar indung bapana malah teu saeutik jelema nu teu kungsi wau dirarai ibu ramana. Borosot leos balik deui kana asalna. Teu anggeus katanya. Persoalan leutik tapi ku Allah dihitung semuanya. Eta jelema nuntut ka Allah dina poe kiamat. Abdi cucu incu Adam, batur incu Adam. Nah ari batur dipikanya ku indung bapana. Abdi mah boro-boro dipikanya Gusti teh nyaho dirupa-rupana can mana ilung abdi ulah leutik ati ku kami bakal dianggeuskeun gawe maneh can anggeus roh diampokkeun di akhirat indungna jeung bapana mun sarua alusna tuh longok indung maneh aya di surga kami kakara tepung mun sarua goreng patutna buru-buru tepungan teu indung maneh teu terbekan dina neraka kami baturan ku maneh roh ampok kakara anggeus. Terakhir sanes tekiran terakhir. Lumrah di Indonesia nu nikah teh di mana di Jakarta ka gadis. Bujang ka parawan. Parantos kawin gadis ka di Jakarta parantos. Na unggal lalaki kawin ka gadis henteu. Da teh saeutik lalaki nu teu mimiti hirup dugi ka maot teu kungsi nyaho renghap kandungna gadis. Teu kungsi nyaho. Malah teh saeutik jelema nu can ngajaran sarekin awewe pan teh sakedik jelema paeh bujang-bujang. Engke teh nuntut di akhirat. Abdi jelema batur jelema, abdi lalaki batur lalaki, ari batur boga pamajikan malah ka gadis. Ari abdi teh kungsi ngajaran sarekin awewe, mana Gusti keadilan Gusti? Cek Allah ulah leutik ati da kami teh nya.
gadis jeung parawan teh lain di dunia unggul, di akhirat ge nyentuh gadis kami gerejek menangin kami di akhirat teh geura oyag-oyag kumaha di dieu. Sekarang kami anu mawi para kiai jeung santri tulehnya elingan gewat anggeuskeun segala persoalan nu bisa dianggeuskeun mah di alam dunia. Sakurang-kurangna sih hampura di antara umat Nabi Muhammad atuh paling henteu sasalat sakali. Di Jakarta mah hampir ngebudaya gitu. Beres salat terus wiridan nangtung bersama persis seperti lebaran ngasongkeun leungeun. Nembongkeun kasucian hate bari maca sholawat. Nama tak naon mun di Purwakarta dibudayakeun seperti kitu. Upeuleun si anjangan hese nuguhanana. Atuh di masjid-masjid sasalama. Terutama kaum ibu ka bapak ulah dirapelkeun dosa teh. Tiap waktu 5 waktu dina sapoe saeuting dituntut jeung caroge mah. Ulah ketika jadi musuh dina poe kiamat. Beres salat lohor kedepruk sungkem dina pangpenan caroge. Benteskeun ku isi hate dijabarkeun ku ungkapan bapana hampura kami di lohor tepi ka asar tinu ku dosa. Nu karasa jeung nu teu rumasa mun anjeun teu ngahampura meureun kami teh keterbekan dina neraka Allah jaga dina poe kiamat. Ulah rugi 2 kali bapana di alam dunia teh beunghar nyaan henteu. Pangkat gede nyaan henteu ci atuh akhirat mah urang teh sing meunang. Sasaurang kitu sing kadangu ku putrana. Bapak tong segan-segan rampak mastaka garwana. Kami nu kudu dihampura ku maneh. Kami teh ukur bisa ngimahan jeung makian jeung maraban leuwih ti kitu mah da kami lain ahli agama. Umat ilungna ulah nuntut ka kami di paeuleun Allah. Lantaran kami ketika ieu waktu kan bisa mapatahan ruku-ruku acan ka maneh. Naon susahna kitu? Bisi silih tuntut. Hadirin kaum muslimin, buktos ayeuna mah yen di alam dunya teh seueur pada melan manusia nu teu anggeus teh eta sadaya bakal dianggeuskeun jaga dina poe kiamat. Ari pada melanana sabenerna mah teu pati seueur mun ngareret kana Al-Qur'an nu dibaca ku simkuring tadi nyalinung jeung ngagantung kana eta katerangan ngan tilurung gunung pagawean manusia di alam dunya teh. Nu kahiji falyabudu rabb hadzal bait. Nu kahiji tah sigakeun ka urang Quraisy eta aya teh di ditu nama. Padahal teu kasadayana. Pagawean nu kadua af'amahum min ju'. Sabab manusia jadi wakil Allah di alam dunia khalifah fil ardi. Mun Allah tukang ngawurkeun rezeki ayeuna manusia wakilna manusia kaentupan ku tugas eta. Anu katilu wa amanahum min khauf. Tilurung gunung pagawean jelema. Urang cobian sunahkeun. Giringkeun diri anjeun garwa putra jeung putu baraya jeung tatangga ka warga bangsa. Ulah aya nu kaliwat mas tatongtu giringkeun nu kahiji sina nyahoon ka Allah. Ari geus nyaho sina wawuh ka Allah. Ari geus wawuh sina ngadengekeun kana seruan Allah. Ari geus ngadengekeun sina nurut kana panikahna jeung sina ngajauhan kana panyaretna ibadah ngaranna. Ibadah ka saha? Ka Allah. Allah nu mana teh Rabb hadzal bait. Allah nu jadi pangeran Ka'bah. Allah nu mibanda Ka'bah. Allah dunungan urang jeung dunungan Ka'bah. Rabb hadzal bait. Allah nu maparin rezeki barang jeung teu. Eta nu kahiji. Ananging para wargi hadirin kaum muslimin dug lupet nyawa jelema dek ibadah ka Allah boro-boro ngajak batur dirina sorangan ge. Insyaallah hese belek teh mun seud beuteung jelema kosong tina eusi. Jelema lapar teh diajak ibadah. Boro-boro lapar lantaran miskin jeung fakir. Lapar dihaja we bulan puasa pan para bapak salat lohor mah jeung asar para make sunat bulan puasa. Dalung teh cacak lapar dihaja. Komo mun seud lapar dibarengan ku desakan kafakiran jeung kamiskinan. Anu meuh pantes Nabi teu bisa amanat waspada. Kafakiran teh geus aya dina lamping jeung jungkang kakufuran. Paling henteu kufur lisan mah geus kudu. Nu fakir. Aku kudu beunghar mun pangajali. Malah sok sering pan mubalik kalepasan ngomong bahwa umat Islam wajib beunghar. Kitu-kitu lain. Da beunghar ge teu dititah. Salerasna mah fakir teu dijurungkeun beunghar teu dititah, tapi ku Allah duanana dipasrahkeun. Cek Allah mungkin entuk ka diri anjeun. Lamun entuk waspada di mana keuna anjeun ka anjangan ku fakir, waspada ka fakiran geus aya dina jungkang kakufuran.
lamun anjeun ditakdirkeun beunghar teh tarima waspada eta oge fitnah menta tanggung jawab anjeun teu saeutik ilmu beunghar ti jongklok ka neraka Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, duana lagi ujian ti Allah. Kumaha teu jadi lamun kitu wayahna tugas nu kadua dangukeun kerbekna beuteung batur nu dahar sore teh isuk terutama dina saat-saat anu kritis. Alladzi at'amahum min ju'. Eta tugas nu kadua. Sok sanaos manusia banting tulang rek ngadengikeun kerbekna beuteung batur rek menyantuni fakir jeung miskin moal tiasa boro-boro merhatikeun batur awakna sorangan ge moal kaurus mun di alam dunya hirupna ditutupan ku kakeung jeung kasieun. Sagala sieun rek dagang sieun rek ngaji keung rek tani sieun rek sare sieun rek tablege ayat Quran da teu bisa dipilihan. Awas-awas ayatnya eta mah tong dibaca bisi nu beunghar kasinggung ke moal nyubuhan sieun. Awas-awas ayatnya eta mah tong diaos bisi penguasa ke kasinggung ke nangkep nah bet kitu nu akhirna malah lain nuduhkeun bener ka rakyat jeung ka penguasa. Naon aya singil ka ditu singgung ka dieu eta mah ngaleuwihan ti ayat malah dalam melempeng ureukeun ayat mah saha jelema nu teu kasinggungeun da kitu ti Allahna. Kasihan dongkak mah moal jalan segala. Karaos ku urang zaman ayeuna kan. Sumun saya mun pribados tahun 50 kali itu masa bada perang bumi teh di kota jeung di desa hampir sami. Janela teh laletik sajengkal segala antara buatan Cianjur. Malah kamar pengantin mah bageula mah tara di janelaan-janelaan acan kan. Ngahaja ngarah betah dan nyayang di dinya. Dina abad modern ayeuna mah teu kota teh desa pan janela teh 2 meteran. Ke tengah gunung ya pan kacarigen ke tepi ka dihereang ku salemur. Manusia dek nganteur kana fikrahna. Nya ka fikrah manusia teh nu awalna pan sok hayang nemong-nemong ka beungaran ka batur. Geblag kaca di gedean. Televisi nu teu pantas dikatepaskeun jadi gotong ngarah ebreh di luar gunung ngaliwat. Boga rokok 2 bungkus tambahan ku cangkangna ngarah numpuk teu. Nembok batur uruy kayak mani atos sigana teh tuh kabitalin antep sia-sia kabitalin. Eta niat teh teh mun hirup di entupan ku pasieun mah mal jalan. Tungtungna pan kaca nu ngageblak teh dijulang jalin deui ku trangis. Ongkoh digedean, ongkoh dileusikan kumaha ieu. Naon kumaha tuh dibagi-bagi, waktu dibagi 2. Ya'budu rabba hadzal bait eta mah garapeun ulama da moal aya nu nyaho kana ilmu agama iwati ulama nu waktuna ngumpul keur memperdalam ilmu agama eta mah garapeun ulama ngan sagetol-getol ulama ngajak jelema cina ku maula ka Allah moal jalan mun teu dipayungan ku umaro. Jadi ulama ngagiringkeun jelema cina ngabdi ngabakti ka maha suci umaro nu mayunganana. Af'amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah garapeun umaro ngaratakeun pendapatan jeung nartibkeun keamanan ku umaro kamah ngan sapinter-pinter jelema nu leumpang tengah peuting ti tajog mah geus kudu kumaha tuh ulama kudu ngadamaran umaro supaya leumpangna teu ditajong kana jalan ti neraka. Kakara nu kitu disebat ulama ngahiji jeung umaro lamun teu kitu sinfan ucutan teh Rasul. Seperti sato jeung gunungna macan jeung tatangkalanana duanana silih lindungan sabab ngabogaan kepentingan ngamankeun gunung dibabad ge tangkal kaina ku jelema pan macan jadi nongerak tukang morok babari maehanana dipaehan macana atuh pan jelema eueuh halangan asup ka gunung teh sieun dihakan macan bakal dibabad gunungna akhirna pan banjir ka sararea malapetaka. Sekali lagi ya'budu rabba hadzal bait tugas ulama umaro nu mayunganana af'amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah tugas umaro ngan ulama nu ngadamaranana. Para wargi hadirin kaum muslimin ku Kangjeng Nabi eta ti tugas teh dilaksanakeun dina lebet 23 tahun rengsek beres sukses berhasil. Nyebatkeun berhasil ge mejeuna ari kurang mah da umatna ieu mah cek jalmi nu can disunatan urang Eropa tapi kawani ngaku
Di antara 124.000 nabi utusan Allah nu paling berhasil melaksanakan tugas Allah iwal nabi nu terakhir. Muhammad was the most successful of all prophet. Cek manehanana. Mujana di cek urang. Nu jantan persoalan da urang geusnya Nabi Muhammad teh berhasil. Nu jantan persoalan naon sababna jeung kumaha carana Kangjeng Nabi bisa berhasil ngalaksanakeun tugas di Allah. Urang rek guru eta diaji. Kumaha carana? Walaranana gampil bisa. Sabab tindak tanduk Nabi Muhammad jeung sagala gerak langkahna salalamina toleh diasuh jeung diangon ku pitulung Allah. Nah Allah make nulungan ka Kangjeng Nabi, atuh dari Nabi nulungan dan salajana suci bersih jeung soleh. Ari ka urang Allah teh nulungan teu sami nulungan ka urang dan urang mah kawasna teu pati pantes disebut jelema nu pantes ditulungan da gede leutik teu oleh teu percaya ka Allah. Nu kadua pangna Kangjeng Nabi berhasil teh sepanjang paningali hukum ilmu ucap jeung lampah Kangjeng Nabi tindak jeung tandukna salalamina teu oleh didadasaran ku kadeudeung jeung ku kayaan. Rahmat ngaranna. Kadeudeung jeung kanyaana universal tanpa batas boro-boro ka jelema nu sarua sahadatna ka musuh Nabi teu oleh nyaah. Bentuk kanyaana mah rupa-rupa. Da bapak ge kanyaah ka anak pan sok dijabarkeun dina sababaraha perbuatan. Poe ieu nyaah naek bonbon isuk nyaah pan bebekan awi didagorkeun kana supukna. Nyaah namanya motivasinya mangan bentuk beda. Urang buktikan kucing kuring nyaahna Rasul tindakan Rasul. Sakali mangsa Kangjeng Nabi tabligh dakwah ka Thaif nu diawali ku surat. Urang Thaif nyambut kana kedatangan Rasul. Berangkat di Makkah ka Thaif 85 km ayeuna mah setengah jam di dugi. Zaman Rasul mah sapoe sapeting teh can dugi. Sabab lempang bebelesekan dina teusik semetuur bari panas siga menang nyangrai. Sedengkeun Thaif dataran tinggi nu eueuh tatangkal. Duli ka Thaif lain disambut hangat. Malah awewe lalaki kolot budak turun ka jalan marawa pakarang rek margasa Rasulullah. Pada uningnya kaum muslimin Rasul dugi kaluka di Baledogan. Manusiawi Rasul berusaha menyelamatkan diri. Mundur di Thaif. Bila saat Rasulullah menuju kritis, spontan dirinya datang. Nu nawarkeun jasa ngaharewas ka anjeunna. Muhammad, anjeun keur susah ulah leutik ati ku kami dipanglawankeun. Babari ngalelepkeun urang Thaif dua kali batukeun nagarana tolep. Keun ku kami nu ngalelepkeunana, tapi kami teh teu bisa bertindak itu wae lamun Allah teu ngijinan ta ayeuna mah pek anjeun ngadoa ka Allah supaya Allah izin kami nu nyiksana. Mun urang dina saat genting aya nawarkeun jasa, kawasna garong ge dipake milantuk. Kumaha Rasulullah datang tawaran jasa nyakelakeun si soca bari ngajerit ka Allah, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Nun Gusti bodo gelo burung palung eta teh bangsa abdi kaum abdi. Abdi teh hayang nyalametkeun jelema eta. Abdi teh hayang ngabereskeun jelema eta ari jelemana kudu ruksak nasa nu diomeanana. Ka abdi siga hianat lain hapena ke Gusti fa innahum la ya'lamun. Kumaha cari jelema bodoh? Ngewa geuleuting nu bodoh. Catet tapi sadayana urang teh dicontohan ku Rasul kudu pasiaing nu bodoh teh. Nu bodoh mah tuduhkeuneun. Udin apa sing jembar pangampura kan bodoh mah. Cenah eta tulang wa'mur bil ma'ruf, teu nyangueun, tuduhkeun kana bener. Nu mah hese wa'rid an jahilin, tong deukeut teh jeung nu bodoh sakumaha. Era kan ngarewas era. Kade ulah resep gelut jeung nu bodoh. Imah aduh masyaallah kamari pribados pasti subang. Aya kolot keur gelut jeung meri. Diajar main po di Cimahi di budak dipraktekeun gelut jeung meri kabina-bina. Dume meri ngaruksak pabinihan hut head ngetak meri di sawah. Cede mah kunaon bet gelut jeung meri tumanden kurang ajar meri ngaruksak pabinihan. Cede nya meri make kurang ajar sagalana di mana sakolana bareto. Nabi Jurut turun perintah pindah Muhammad ke Madinah hijrah ngaranna. Di perjalanan Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar pada uningan sadayana keur ngingkleut dina onta diberi ke tukang. Ku jelema sasambleng tumpak kuda. Atuh 10 lengkah onta 2 gajelengan kuda Pak.
Abu Bakar kalawan kecintaan anu membara terhadap Nabi, gewat ngahalangan pungkur Nabi sieun tumbak kana punggung Nabi. Bari unjukan ka Rasulullah, ya Rasulullah, aya musuh di pengker. Rasul reret ka katuhu reret ka kenca geus teu aya bahan pinyalindungkeun. Iwal ti masrakeun diri ka Allah. La takhaf wa la tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Urang ancelongan-celongan kita da lain kahayang urang lain keung cicing di Mekah kita dititah ku Allah. Ulang letih hati ada di ku Allah da moal dilepaskeun moal diculkajenkeun pasti ditulungan. Cicing sing tenang Abu Bakar. Surakoh geus deket ka Kanjeng Nabi bari ngongkangkeun senjatana. Ku Nabi direret pan ngajungkel jeung kudana bebarengan. Sumun atuh naon hesena keur pangeran maehan Surakoh teh. Nyieun bisaeun komo maehan. Urang ge teu bisa nyieun imah ngaduruk mapan babari. Mun urang ningali musuh geus ngajengkang sia kitu dilulup pengitu. Malah ku pribados malian irungna ge diciihan bae. Ku Nabi digugahkeun jeung kudana dikeprukan, ditaros. Dek ka mana Surakoh anjeun terus terang da jelema bodoh. Dek maehan anjeun ngan tebek keburu labuh. Nah, make maehan kami cek Rasul. Ari kuring mah tegeuleum ka anjeun teh Muhammad ngan butuh kuburuhna we. Dumeh urang Quraisy nitah kami saha nu meunangkeun sirah Muhammad ku kami digantian 100 ekor onta kitu pokna. Kami mah butuh kuburuhna nyapekeun beuteung. Dateng nyawa tegeuleum ka anjeun. Ngaros Rasul ningali jawaban jelema bodoh nu terus terang. Salaman bari ngadua ilal liqa ma'as salamah sampai berjumpa kembali dalam suasana yang damai Surakoh. Nyaah kan Tohmat Nabi naik deui kana onta ngingkleut deui Surakoh mimiti nangtung deui jol deui setana ingat kana 100 ekor onta pan diberi deui geus diberi direret deui labuh deui tapi ka 3 kali geus 3 kali Surakoh mikir ke Muhammad ari pangeran anjeun atuh jago-jago teuing tina naon di dieuna. Dah kami di itu mawa pangeran buatan Eropa, malah matana jeung sabelah mah tina berlian tapi teu mampu ka pangeran anjeun. Dilema ke Rasulullah, sekak seter. Teu dijawab jelema bodoh wajib nerima jawaban, bisi dila teuing bodohna. Ari dijawab da lain jawabeun sabab pertanyaanna salah. Ceuk ilmu pertanyaan nu salah ngondang jawaban nu kaliru. Nah ulang Rasul, kontan pertulungan dirinya datang. Kul jawab anjeun Muhammad. Seperti jawaban anjeun nu pernah dijawab jeung Tufel. Pangeran kami mah lain menang urang kulon, lain menang urang wetan, lain tina inten, lain tina berlian. Allah ngaran. Urang mana Muhammad? Aya sabaraha kami hayang boga hiji mah. Ahad. Ngan hiji-hijina. Sugan aya turunanna kami hayang minantu turunan nu gagah Muhammad. Lam yalid wa lam yulad. Teu anakan teu incuan Surakoh. Sida kumaha atuh kami hayang papangi walam yakul lahu kufuwan ahad. Dek kumaha dibandingkeun na ari kan hiji-hijina. Kadepluk nyeuh kana lahunan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teu pidato Kanjeng Nabi. Ditemongkeun we keagungan Islam dina dirina syahidan. Geretek Surakoh lumpat ka Mekah deui. Urang Mekah perantos ngebengreng nungguan Surakoh datang marukan nyanak mastaka Rasul barang tepi Surakoh ngalungkeun senjatana bari pok ngomong kami lain dek nyetorkeun mastaka Rasul tapi sekali waktu dek nyopot sirah anjeun disetorkeun ka Rasul can bisa medali Surakoh teh harita teh karek boga qul huwallah tapi geus nyeureun hidayah taufik kana hate. Dugi we ka Madinah Kanjeng Nabi dicitak umat di masjid ku Nabi tanpa kecuali tapi ka bakating ku sistematik nyitakna bari make metode nu ti Allah teh syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira eta citakanana metodologina eta dicitak ketika biji lu acina aci hirup ketika biji warna teu loba dua. Namun kahiji asyiddaru alal kuffar, tidak ada kompromi dengan orang yang akan menjermuskan ke neraka. Nu kadua naon ruhamau bainahum, tanpa kecuali teu hideung teu koneng teu miskin teu kaya, keur kadulur nu sarua syahadat jeung tauhidna kabeh dibikadeureut dibikanyaan. Rasul mah Pak di masjid teh, Masya Allah di absen Pak. Mangga urang turutan ya ku jamaah Purwakarta. Bisa ieu mah pekerjaan kecil.
tapi berat bobotna nilainya tinggi. Di absen Rasulullah jamaah teh. Ayeuna absenna deui aduh cukup mempertimbangkan faktor psikologis. Sanes ngabsen karena urang di sekolah di daftar si anu hadir si anu sanes gitu. Dan di absen gitu mah biraku teu kasinggung. Tapi ngabsen Rasulullah mah diberi contoh ka jamaah nu loba ku sahabat utama jeung anjeunana. Ditempatkeun anjeunana di masjid matuh calikna. Sahabat utama ti Abu Bakar ketika Ali matuh calikna. Tadi dia anjeun dieu ulah pipinahan, anjeun di dieu, anjeun di dieu. Pandugi kaina di Madinah geuning aya mihrab Abu Bakar, mihrab Utsman, mihrab Ali, aya. Naon teh ngarah sahabat nu sejenna nurutan diukna tetap konstan, istiqomah. Naon maksudna? Hiji mendisiplin diri supaya teu ajleung-ajleungan. Nu kadua ngarah gampang merhatikeunana. Kitu teh. Alitanana sikapna sapertos kitu teh diturutan teh ku para ajengan di urang. Malah aki-aki di kampung ge seueur nurutan. Gara mangga enjing ameng ka padesaan aya masjid ukuran 4x6. Pergi salat rakyat di dinya diperbajuru pan sok aya khusus pergi aki-akinya make sama kletik terus make kulit di luhurna slecek geuning kulitna teh. Hanyir. Digedengeunana aya kampolong tina awi saruas pinuh ku kuntung dungkawung. Masih aki-akina teh tara aya budak cucungah wani salat di dinya ulah pergi aki teh. Kawas nama lain ngahargaan teuing ngan ahnya teu kuat ku hanyirna we. Malah kantos simkuring keur budak pun bapak kantos ditegor. Da cek batur mah kiai bejana pun bapak teh nyata malum anak kiai pan sok ada jenglenya diuk di dieu pipinahan we kitu bade ngaji teh. Ditegor pun bapak ulah pipinahan dari diuk sing tetep. Cetes pados kumaha Pak? Bisi aya malaikat turun dek ngirim rahmat ka maneh eueuh engke dibikeun ka batur. Cenah aya malaikat bodoh ting mun nya mah keur abdi udag-udag we ka mana-mana ge. Gumujeng pun bapak ge lain kitu maksudna kudu ngadidik diri maneh sing istiqomah. Kitu carana. Tah, tempatkeun ku Rasul, cong salat, beres salat terus wiridan mayun ka jamaah, bari ngadidik diri jamaah supaya bisa ungkapan wiridan pan eueuh fakultas wiridan teh aya. Jadi wiridan mah terus we di kopojoan. Kakara geus kitu ngadoa Rasul diaminan ku sararea geus ngadoa. Kakara direret ti katuhu teu bisa kenca. Eta teh mun aya nu teu datang sahabat kudu direngangkeun. Sina kosong, sina rompang pajajaran teh. Kakara Rasul nanya, "Ka mana si anu kosong tah?" "Ka mana kosong tah si anu?" Dijawab teh wajib ngajawab babaturanna. Nu mawi dek ka masjid teh silih sampeur, ngarah nyaho kana persoalan babaturan ahli masjid. Gimingnya sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Zaman di SD ya baheula di SR tahun 45 kali itu kitu di desa teh sekolah teh. Nyamper ka imah si anu cek indungna gering, datang ditanya ku guru, "Pan ieu nu ngajawab?" "Udur, Pak." "Maneh mah gimana?" "Disamper ku abdi keur ngap-ngapan." Pan ngajawab. Cobi di zaman modern ada putra bapak peretan isi imah batur teh sanes dadana ngarah nempok kongkorongna sanes. Sanes teh ditempok kurabuna, tapi reret dapurna bisi teu ngebul. Reret ku juru panon nah sok salat atau tara di imahna bakal aya tanda-tandana. Malah lamun waktu datang, ruas lain pura-pura tapi sekaligus minta izin ka nu boga imah. Punten nu geulis mah teh wangsul mah bisi kasiangan dek ngiring salat di dieu. Naon maksudna? Sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Nu kahiji rek konang barokah Allah supaya turun ka imah eta. Nu kadua rek ngabuktikeun ieu boga alat-alat salat atau henteu. Kakara nu boga imah paktik-pak ngamparkeun sama mawa mu kena. Perhatikeun ku kaum ibu. Gini teu boga sajadah-sajadah acan sama kletik ge sajengkal. Mu kena ge sapotong bari geus butut ti luhurna pinuh ku cimuting hararideun. Kahandapna ge geus lain ku barang nu pantes dipake salat sarung bapana barudak nu bari soeh teh. Likum salat gajleng balik bejakeun ka babaturan nu boga pikiran geuning dulur urang teh sok salat tapi duduh eta teh di imahna teh mokeunana ge bari geus saroe kahanapna ge ku samping salakina bari geus butut pargi sujudna ge ukur samak sulam sajengkal duduh teuing tara campur jeung urang teh teu baeun parabot yuk saha di antara anggota arisan nu boga duit 100 perak sewang urang kumpulkeun ingit ka pasar beulikeun kana tetron kaput harita keneh bungkus ku surat kabar tong dilirang da itu teh jelema tong dipidatokeun ka batur leos ibu nu dianggap kolot sumping kadinya pok ngomong sing hadek
nu geulis emak teh betah geuning salat di dieu teh ieu ti jamaah dipangdamelkeun mukena pek simpen di dieu neng paragi emak ka dieu keur salat emak jeung babaturan sadi dinten mah anggo we ku neng moal dijawab ku eta jelema tapi jawabanna iwal tinyak selakeun cimata bari cimata lain cimata murah tapi cimata nu bakal jadi saksi dina poe kiamat jadi butir-butir mutiara kalangkah kudu sarua bae sedikit-sedikit sing sarajung rasul ai laku persis Abu Jahal ta kumaha gubrak teh sumping ka Madinah asup ka masjid jelema tumpak kuda diabawa asup ka masjid bu aduh atuh katingali ku Sayyidina Umar bin Khattab kan mesat pedang rek disunatan mas pakana dicarek ku Nabi Umar kula gampang bertingkah tempok kicep mana teh kicep Purwakarta Karawang Palembang sun Gusti ari mawa kuda teh ka jero mah heuh tempok heula lantap parah ketek kudana dicangcang di tihang raudhah salah ke urang di raudhah silih totogkeun pan iya dipake nyangcang kuda cek Nabi keun antep tapi ka mana hayang orosot buka baju werki di masjid sahabat geus ketelot tapi Nabi bertahan cicing urang tempo tungtungna ana gorowok teh ngomong persis nu tidak nu mana ngaran Muhammad teh cek Rasul ieu kami aya naon nyak sing deukeut kami teh maca dina kitab anu heubeul yang bakal datang Nabi akhir zaman ciri-cirina geus katempo tapi can pabangi jeung jelemana didago-dago beja ari kamari menang beja Nabi akhir zaman teh geus datang urang Mekah cenah bejana ngaranna Muhammad ayeuna di Madinah kuring teh hayang papanggih nu mana Muhammad teh digupayan ku Kanjeng Nabi tong tarik teuing ngomongna yak ka dieu sing deukeut ieu kami Muhammad teh rek kana rarai aduh rarai Rasul teh atuh kulitna ge kese milangna musyarrabun bil humrah beureum lain bodas lain dipilih ku Allah kana peluk nyuh kana lahunan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kumaha cek Rasul tuh Umar mun tadi ku anjeun disabet beheungna si ieu ka surgana mah tulus si horeng geningan goreng laku teh aya ngeun Islam dusun soteh tanyahoun agama oleh Umar berhasil ari urang kumaha ayeuna masyaallah tabarakallah tapi sanajan lalakuan urang lelewode alhamdulillah danget kiwari ibu punten terutami di kota dak pribados istighfar teh sanes istighfar seperti sieun kugelap ku kagetna ningali barudak sonona kana agama taroskeun tobi ka presiden di Bandung da teu seueuh ku kuliah duha teu seueuh ku kuliah minggu teu seueuh ku kuliah tarawih alet-aletan ti pelajar tepi ka mahasiswa ditamtama ketika perwira tinggi alet-aletan keerahan diajar ngejar perwira tinggi sono kana agama urang tanya ka urang cing kira-kira jasa urang lain sanes jasa mubalin lain jasa kiai ulah diaku teuing jasa ilung bapana sanes naon atuh pitulung Allah eta mah Allah dek mere hidayah jeung taufik ka jelema tepi ka jelema mika cinta kana Islam kawasna bae Rabbul Alamin dek nyihapekeun agama Islam ka maranehanana lantaran diurus ku urang ti bareto lain nanjeur kala kaucutan lain pertolongan Allah eta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sanes jasa urang terus untuk kaum ibu nu dipongker disebutkeun lain jasa urang sok simkuring dek nanya aja ke kaum ibu nu dipongker waler kumana dah teh mah tara ngabohong sih ibu lamun rumah tangga jeung bapak 20 tahun geus sabaraha kali ibu dipapatahan wudu ku salaki jawab dina hate sia geus sabaraha kali ibu dipapatahan ruku jeung sujud ku salaki encah jongklokeun ku ibu dina poe kiamat kana neraka Allah hasbunallah wa ni'mal wakil moal nyilakakeun kitu garwa nyilakakeun Pak saha nu teu capek ngurus garwa di alam dunya tinggal itu di pasar teu saeutik lalaki nu can ngajaran sare dina kasur salilana di luhur teu kahujanan kaanginan ayeuna keur mesekan kalapa keur nyiksikan engkau ketika subuh melan pamajikan da kitu kuduna awewe mah masih geus bongkok leumpangna pahili jeung doran pacul nu potong tetep istri kedah dihargaan geus saroge di alam dunia nyapekeun di akhirat ngajongklokeun bujur salakina kana neraka Allah cek Allah maneh teu bager salat nun Gusti abdi bodoh na teu nuduhkeun salaki maneh sami geblegna Gusti
Nanti nitipkeun salaki maneh ka jelema ngarti ditah ngaji, nu mawi abdi minang teh ngaji ge sok samerut Gusti, diseret jeung salakina kana neraka. Encan putra. So, ibu geus sabaraha kali putra dititipkeun ka ustad jeung ka kiai, ka santri, ka baraya nu ngarti di gigireun bumi. Titip ge panglempengkeun sahadatna, pangbereskeun ruku jeung sujudna. Pangapunten. Teu aya. Da simkuring ge petot-petot we mah gaduh pesantren. Tos saya 10 tahun ngadidik barudak, encan ngajaran aya aki-aki di desa jeung di kota. Nu ngajar dongkap ke pesantren, punten pagojali titip anak abdi ieu, abdi teh gaduh amanat ti Allah pun anak, urang bagi tugas abdi nu ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna, kiai nu ngeusian hatena jeung minuhan eusi sirahna, panglempengkeun sahadatna, panglempengkeun ruku jeung sujudna. Can aya? Nu titip ka kiai zaman kiwari, beda jeung aki-aki baheula samoeh perang. Aki-aki baheula teh rata-rata buta huruf ngan untung teu buta hate. Datang ke kiai punten ajengan titip teu ngagaduhan abdi lahir batinna nyalakeun pun anak ulah mamawa ka abdi di akhiratna abdi mah tugasna ukur ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna ajengan nu mameres agamana aki-aki baheula buta huruf ngan teu buta hate can aya ari simkuring kaluar mah ti pesantren simkuring keur jadi guru rabang jelema teh hayang wauh jeung dosen mah titip pagojali pun anak puntuna 5 titip we sing jadi genep we titip tara aya ka ustad nu titip tara malah mun ustad ngaliwat teh panto sia tutupkeun panto tuh ustad ngaliwat huk mamawamak wa dek minta sumbangan keur masjid kusabab kitu urang angkeun dina kesempatan nu mulia ieu alet-aletanana jelema dina dangu kiwari mika cinta kana agama Islam teh pitulung Allah semata-mata. Urang mah teu kungsi boga jasa. Kumargi sakitu wayahna atuh urang tambalan urang sing kagungan sikap teu loba ngan dua. Nu kahiji pasabbih bihamdi rabbik. Danget ieu pisan detik ieu pisan yuk urang sucikeun deui Allah. Ku ucapan jeung ku tingkah jeung ku laku. Maha sucikeun Allah ulah digrogoti kesucian Allah. Ku lahir jeung ku batin. Santeun aku lamai-lamai atau tasbih subhanallah subhanallah dina sasalat 33 kali mah da batur mah bejana para sahabat mah jeung tabiin ya robbana dek dahar tasbih keur leumpang pinuh ku tasbih dina hatena marukan enteng kitu ibu tasbih teh pernah Siti Fatimah minta bujang ka Kangjeng Nabi Gusti capek abdi teh ngurus salaki jeung anak teh cik ngeukeun bantuan bujang hiji mah cek Nabi pan ku kami mesti bere kamari iraha Gusti kapan maneh jadi papatahan tasbih ku kami baca tasbih kekuatan anak leuwih ti bujang 20 gruntul Fatimah malah Imam Ibnul Qayyim kungsi ngadongengkeun tina kautamaan Ibnu Taimiyah waktu usia 50 tahun Ibnu Taimiyah bisa luncat ka loncatan tembok nu 5 meter kaluhurna bari bisa ngadek musuh tina sirah sapat sakali neungeul tepi kana sampean ditanya ku prajuritna kekuatan ti mana teh Imam ti Allah naon nu dibacana ieu abdi tasbih tasbih subhanallah urang mah maca tasbih teh wiridan magrib we da isa mah teu gali wiridan teh nya di mana geus pasabbih bihamdi rabbik balikeun deui puji teh kagungan Allah nu Allah puji teh upami parantos sadar puji kagungan Allah atuh wayahna ulah tomat-tomat teuing ku pamuji teh malah jelema nu tomat ku pamuji teh geus dengdek dina musyrik leutik teh panditanya Sayyidina Ali ari cirina jelema nu kaentepan ku musyrik leutik teh nu mana Amirul Mukminin jelema nu getol barang bere di mana dipuji sok bager di mana teu kapuji sok koret ulah tomat-tomat teuing ku pamuji di mana parantos puji dibalikeun ka Allah bakal senang hirupna dipuji nuhun teu dipuji sabodo dan Allah kumaha kadituna tah eta mah bijil sorangan jadi karakteristik wastagfirhu ngapuru tina lisanna bari desek ku kasucian hatena minta pangampura ka Allah astagfirullahaladzim eta sikap urang bongan teu boga jasa ngan moal kerasa boro-boro minta hampura lahir batin nyesalkeun maksiatna bari terus menyesal tur ngucapkeun istighfar lagi moal daek mun teu rumasa kana dosana tawayana urang itu nglengkah urang nu katukang aing teh umur geus 40 tahun cing bapana teh bibir urang jeung untuk ti mimiti pageus tepi kalengor loba mana dipake ngomongkeun ka gorengan batur jeung dipake ngomongkeun ka hadean batur tapakur ngalira ceuli abdi Gusti eta ti mimiti bengras tepikeun ka rada rungah reunguh loba mana dipake ngadengekeun perkara nu hade jeung perkara nu goreng
Suku abdi loba mana tinu miti jag-jag tepi ka leklok tuurna, loba mana dipake leumpang ka masjid jeung leumpang ka bioskop. Panon abdi tinu miti bengras tepi ka disambung ku kacamata, loba mana dipake maca Quran jeung dipake noong nu keur mandi. Lamun geus dipikir seperti kitu, kakara ngorejat hatena. Leungeun aing loba mana dipake narima jeung dipake mere, beuteung aing loba mana isina teh barang haram jeung barang halal. Kakara astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin, ku pangemut uraian pribados teu kedah panjang-panjang, cekap saja. Engke urang teraskeun ku pertarosan. Resmina urang cekapkeun we sajam. Teu paos nu dibahasna teh surat Al-Quraish teh. Pagawean urang tilu rupa. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dina ngalaksanakeunana bagi dua, ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama dibantuan ku umaro. Amahum min jeung wa amanahum min khauf tugas umaro dicaangan ku ulama. Eta metodologina cara nyampaikeunana jeung cara migawena urang nurutan Kangjeng Nabi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnih wa sirajan munira. Saatna pisan urang sing jadi sirajan munir. Batur asup ka Imam Muslim teh mawa ceurik balik kudu diganti ku seuri, mawa beuteung lapar balikna sing mawa beuteung pinuh, susah balikna sing mawa kabunga, datang jelema nu dek nyerahkeun asup ka imah urang balikna sing jadi tambah cintana jeung pamajikanana, sing jadi sirajul munir. Urang sasarangan ngadua jeung simpuring sadayana mumpung dina hapla anu